Naon ieu? Sialan bagoy. Aing kena ranjau. Marana barudak euy hiji acan. Karake diomongkeun geus datang. Lah suku sia kunaon ingkud? Teu kuna naon. Asa bot tai kieu, sia modal sugan. Duh, ngeunah we sia aing modal ge henteu. Asa bau pisan. Ieu ning jadol teh nincak naon? Oh, aing nincak ti kotok sia mah di amuan. Sekalian kita letak. Gelo sugan. Kumaha buru balik sia, balik. Oh, bawel aing balik heula teh. Oh, jadi kita buru balik sia. Orang ka ditu gitu. Ngumpak senaon gitu. Hah? Nah, ari sia mun dibonge-bonge teuing. Kernaon maneh di dinya? Beneran maneh datang ka dieu, baturan aing. Heuh, aing ka dinya. Ari si Kejo ka mana? Si Kejo teh saha? Si Chandra. Nah, disebutan si Kejo. Pan manehna beuki daharan, jadi kurang disebut si Kejo. Oh sia beuki daharan, awak geus teu puguh rupa ge. Hari siang ngomong naon tadi aing teu ngarti. Ari sia teh tadi tengah denge. Hah? Meuli baso? Gelo sugan ari sia nyambung kana baso. Geus tong diajak ngomong. Urang ge tadi ge ripuh ngomong jeung manehna. Nya atuh aya mah kieu we urang udunan kumaha tah? Ari sia Abang Gus teh. Iya. Baso? Pan heueuh ame sareng dakar. Sok atuh mana duitna? Duit naon ari sia? Dasar budeg sia. Baso. Ya naon nang rame-rame. Kebeneran aya sia, hayu urang meuli baso. Geus tong didenge ngomong jeung tamu bisa-bisa edan sia. Ih congyan. Ah, siang ngomong siang mah bener moal ti daerah ge. Masih butuh kotok. Nu hiji budagan, nu hiji buat tai garelo sadia mah ih. Sia mah mepernya. Henteu raja henteu. Ning asa buat tai. Pan heueuh teh hayam. Orang janda sia.